Donald Trump te aib keur politisi Amerika. Salami sababaraha taun, Presiden Amerika Serikat te jalma anu samemehna nyepeng posisi pamarentah anu beda-beda. Biden, Clinton, Obama, Bush, Reagan, jalma-jalma iu mimiti naik tangga karir, lalaunan menangkan posisi kapilih anu leuwih penting, teras jadi presiden. Donald Trump sanes gubernur, sanes wali kota, sanes senator. Anjeunna henteu nyepeng jabatan pamarentah atanapi kapilih, tapi anjeunna langsung jadi presiden. Sabab politisi Amerika, anu geus nyiepkeun sakabeh hirupna dina jabatan pamarentah, teu mampu ngatur krisis Amerika. Henteu aya anu bisa ngatur eta, henteu Republikan atanapi Demokrat. Terus rakyat Amerika ngajadikeun saurang pangusaha, sanes politisi, jadi presiden, ngaharepkeun anjeunna bakal ngabenerkeun kayaan. Kukituna, Trump te aib keur sakabeh politisi ASEK. Republikan jeung Demokrat sadayana. Tapi Trump sorangan oge teu bisa ngungkulan krisis.